Benar sih. Oke saudara-saudara, kita akan tutorial ninyu mie yang baik dan benar. Buka anakku obeng ya. Buka. No. Terus kumaha teh rumus proses. Ketika jadi salah Ina cokot heula ya. Naonna cokot lah. Nah, rasa-rasa anu kana ledah. Ari ieu rasa naon? Nu kieu Kang? Teh dikotok ngan make sujung. No. Lamun kami ieu mah Kang eta nya, naon teh rasa yang pernah ada. Eta mah. Kumaha ieu? Tah, kumaha teh cayan si kantong ieu teh nya. Atuh tinggal ieu. Cayan biasa. No. Cayan. Kumaha teh talian ku karet nya. Ingat ku karet. Tadi ulah ku tali putang ya. Karet. Dibengket. Terus pami diantepkeun sabaraha menit Kang? Kira-kira 12 abad lah. Nika ieu sirungan apa nama? Antep we nya. Kasarayan kieu. Kalau udah dibengket ya sama kalian, buka we dan asap bener buka. Bisa di caina cicikeun. Cicikeun heula caina teh tadi gunting di dia tuh. Bisa oge digegel tah cara ieu nya. Tuh kan jadi mie, heuh. No. Cara ngabumbuana kabehkeun apa sapotong? Apa setengah-setengah? Saya ngabubuana kabehkeun lah, karena setengah-setengah. Kena teh digantung sakit anjing. Video ini enggak? Gegel we dah uang peso. Jadi segala sesuatu teh kudu ikhlas jeung Apa menjalaninya? Gitu. Kene gede. Mun euy urang mau ngeunah ngadar mie, kajen teh dibahekeun we. Nah, kieu tutorial minum mie yang baik dan benar. Jika terlalu lengket, masukkan saja air secukupnya. Sakitu we nya tutorial minum mie yang baik dan benar. jangan lupa like and subscribe channel